Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa an Wahab bin Munabbih diriwayatkeun ti Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu. Bidawu Syekh Wahab bin Munabbih bana jabbarun bana geus ngabangun saha jabbarun jalma ayeuna anu murbawi sesa cek urang mah seorang penguasa, seorang raja. Aya hiji raja, hiji penguasa nyeun imah minal jabbaroti ti sapirang-pirang jalma anu sararombong qasron ka hiji istana, ka hiji imah, hiji keraton coba. Jeung keraton teh jalma anu sombong, anu penguasa. Wasyayadahu sareng ayeuna nyaekeun atanapi ngaluhurkeun itu ayeuna Jabbar kana itu qasron kuat ka di hade-hade, kuat ka ayeuna jangkung tah si istana teh cek urang mah pilana teh. Pajaat mangka datang sajujun nini pakiratun anu pakir aya mak-mak datang kadinya da boga tanah meureun gigirna pabanat mangka ngabangun itu ajuj ila janibihi ayeuna gigireunna itu qasron pas gigireun istana raja eta keraton nyieun si emah ge mah ge nyieun cenah tawi anu sok nu ayeuna tawi anu ayeuna ngungsi itu ayeuna ajuj ilahi kaitu syai'an tawi ngungsi ajuj ilahi kaitu syai'an cuy geus dibangun ku sini teh ditinggalkeun parokiba mangka tumpak saha al-jabbaru ayeuna eta penguasa yaman di hiji poe datang hiji raja eta raja teh hiji poe bari tumpak kuda dengan kebesarannya wa taufa haulal qasri wa taufa jeung ayeuna tawaf ngurilingan itu Jabbar haulal qasri ka sakurilingna atanapi areana bas keren ka areana eta ayeuna istana teh paro amangka ningal itu Jabbar binaha kana bangunanana itu ajuj masa ieu cing goreng patut kieu doh aing halang pemandangan cenah istana aing gigireun cenah ieu mah pilih kieu. Pakola cek itu Jabbar, liman haza milik siapa ini bina? Nu saha cenah ieu teh? Pakila maka diceroskeun cek anak buahna. Limroatin pakirotin eta teh raja cenah milik hiji awewe anu pakir. Ning cenah. Milik semah teh cenah raja. Tawi ilaihi tawi anu ngungsi itu ajuj ilaihi kaeta ilaina itu bina ngan dikantunkeun cenah geus ngabangun teh tingkah mana cenah atuh fa amaro maka marentah itu Jabbar bihatmihi supaya ngahancurkeunna itu bina wahudima mangka dihancurkeun itu bina nu sini ini hancurkan wah atuh langsung gedebrukeun pajaat mangka datang salah juju eta nini pasti ini datang kadenya paroat mangka ningal ajuj kaitu bina mahdu mantingkana dirobohkeun aduh rumahku saha cenah ieu wani-wani cenah ngarumahkeun imah emak cenah aduh teuing-teuingeun keur mah imah ngan hiji-hijina imah putut Gusti sakit hati ini. Pakola cek itu ajuj man hada mau iku sopo wong kang ngarobohakeun man ing bina saha cenah nu hancurkeun imah emak pakila mangka diceroskeun aya nu nyarios lah ka itu ajuj al maliku raja cenah mah ku raja piwaran raja teh ada hancurkeun emang kitu kumaha cenah non salah mah roahu
ro'ahu ningal itu Malik kaitu bina pas katinggal cina ku raja pahada mahu ngamang kami barang hancurkeun Malik kaitu bina geus hancurkeun cina menghalangi pemandangan aja. Atuh paropat mangka nyengkatkeun sang ajuj eta ini rosa kana mastakan eta ajuj langsung tangah ka langit ila samai ka langit ngadoa ngajerit waqala cek eta ajuj ya Rabbi duh Gusti analam akun hadirotan ari abdi teh talam akun hadirotan tenuju hadir cenah abdi teh lam akun teh aya kaula eta hadirotan nuju hadir Gusti mun abi keur aya mah ku abi meureun diulah dicarek si raja teh ngancurkeun teh bumi hiji-hijina dihancurkeun cenah Gusti panta ayeuna kunta panta mangka ari dupi Gusti eta ayeuna kunta nuju di mana cenah Gusti teh kuat katega-tega teuing cenah mah imah ngan hiji-hijina ngajerit nyeri Kola ngadauh rawi pamaro maka marentasa Allah Gusti Allah aja wajalla Jibril ka menika Jibril qaliba supaya malikeun Jibril al-qasra ka eta kraton eta istana teh alaman ka jalma fihi nu aya di itu qasra cek Gusti Allah aduh sinini yeuna ngadoa terdolimi cenah si mawatir teuing cenah imah butut-bututna kuat ngajerit ka kaula geus Jibril eta keraton cenah geus balikeun tah tumplakeun cenah ka dinya tah dadatkeun ka nu ngareusina jeung raja-rajana cenah Waqala bahu mangka malikeun Jibril ka itu qasra parara atuh mata ieu doa orang tersakiti terdolimi ijabah kan Wakila sareng diceroskeun 5 lama habasa kala waktus menjara sahabadul nanti baromakati sapalihna hayana baromakah teuing teu apa ngaran ieu meureun teu ngaran gelar teu ngaran tempat waladahu wauna hiji dua hiji nyai mah dua atuh dah waladahu kanu jadi putrana itu badul maromakah aya hiji raja cenah menjarakeun budakna qala cek eta wala cek budakna lahu ka badul barokatah ka bapana ya abati wahai bapakku ba'dal izi sirna fil qairi wal habsi sabadana menang kamuliaan cenah bapa saprak diangkat jadi raja cenah sirna jadi kami teh fil qaidi dina ieu tali wal habsi jeung di penjara kok cenah bapa diangkat jadi raja abi bet di penjara cenah ieu deui borgol kieu cenah qala cek ayeuna badul maromakah ya bunaya wahai anakku da'watun madlumin dawatu madumin ari doana ayeuna jalma nu terdolimi eta sarot bakal berjalan itu dakwatu madlum bilailin ti peuting gopalna urang sadayana lalai an hati itu dakwah walam yakul tetapi nahan teu lalai insyaallah Gusti Allah aja wajalla an hati itu ayeuna kitu dakwah Bapak cenah bapa diangkat jadi raja nah abi beti penjara cing sabah cenah aja anu teresepeun cenah ka bapa teh meureun bapa jadi angkat matak maneh dipenjarakeun dipitnahkeun cenah urang teh keur didoli keun cenah Allah mah teu sare keke ka aya babalesna keke maneh kabebas anu menjarakeun maneh bakal penjara cenah ke wakana sareng ngabautosan saya Yazid bin Hakim eta yakul ngadu Yazid mahibtu ahadan qattu mahibtu teusieun kaula ahadan ka hijama qattu sama sekali haibati kalawan kaya saperti sieuna kaula rajulan ka hiji lalaki dolam tuhun utus ngadolim kaula ka itu rajul
wana bari kaula teh ari kaula teh eta lamu uning kaula anu saesna rajul eta la nasirun lahu teu aya nu nulungan lahu ka eta rajul ilallah Gusti Allah. Cek saya Yazid bin Hakim cina eueuh deui cina nu paling dipikasieun keur kaula mah eta lintang ti kaula ngadolim ka hiji lalaki ka hiji jalma kitu bari eta jalma teh eueuh nu nulungan lintang ti Allah terus we ngadoa ya kudu ngadoa itu rajul li pikeun kaula hasbi Allah hasbi aridat nu nyukupkeun ka kaula teh eta Allah Allahu baini wa baina kari Allah teh eta antara kaula jeung anjeun eta cenah paling dipikasieun ketika urang ngadolim ka hiji jalma jadi jalma eta jalma nyeri hate ngajerit ka Gusti Allah terus bahasana keun we lah Allah mah teu kulem sing aya babales mah ti Allah cukup Allah ayeuna anu mereskeun paling sieun cenah urang paling mun aya bahasa kitu teh cenah nyangkut ti Allah asik cenah dikabul jeung kitu mah lah salah sia teh cenah aing mah sieun datang jegar teh sieun cenah aing orang kobra wani aing ke laut ya tapi lamun geus ayeuna jalma ngadoa ngajerit ka Allah ngadoakeun urang teh cenah aing sieun kitu tik wa nabi Muhammad radhiyallahu ta'ala abi Umar radhiyallahu qala ngadu abi Umar yaji'u dzalimu yaumul qiyamah bakal datang saha jalma zalim teh di poe kiamat hatta idza kana sehingga di mana-mana itu zalim eta ala jasri jahannam luhureun jembatan jahanam palakiyahu mangka manggihan ka itu dolim sal madlumu jalma anu didolimna warofa sareng uninga itu madluma kana perkara pidolmihi dina kadolimana itu si dolim kete di poe kiamah cenah jalma nu ngadolim papanggih jeung anu didolim cenah bari apal weh cenah maneh baheula nu dunya deungeul aing cenah nya nyokot harta aing sia manehnya di dunya sia panggih ayeuna aing bejakeun sia ka Allah pamaya brahu mangka ayeuna teu lulubaran saladina dolamu jalma-jalma nu ngadolim biladina kalawan jalma-jalma dulimu dibalik atuh meureun deui pamaya brahu mangka teu lulubaran saladina dulimu jalma-jalma nu didolim ladina biladina ka jalma-jalma dolamu nu ngadolim itu aladina hatta yang jauh sehingga nyokot aladina dulimu makana perkara bi aidihim nu aya dina leungeunna ma aladina dolamu minal hasanatina pirang-pirang kalusanna terus nuntut Gusti aku minta keadilan Gusti baheula naon cenah ieu teungeul abi aduh kuat kajebau dicokot harta abi ayo disenak terus dapikeun ka dicokot ka alusanana eta nu ngadolim pailam yajidu mah kalamun teu menakan itu aladina dulimu lahum ka itu aladina dolamu hasanatin kana pirang-pirang kalusanana amalu mangka bakal mawa aladina dulimu alaihim ti itu aladina dolamu min sayatihim tina pirang-pirang kagorengana aladina dulimu sia kalusan geus beak aing loba dosa ye dah sia tanggung ku maneh pindah ka maneh mitlama kalawan upamana perkara dolamu manu ngadolim aladina dolamu ka itu aladina dulimu hatta yarudu sehingga sehingga ngadatangan itu aladina dulim aladina dolamu adar kal asfala minanar kana kerak panghanapna tina neraka. Wa Abdullah bin Anis Al-Fatihah.